baheula ya raja teh ngabagi-bagikeun ka jelema anu soleh kiai jeung kanu lain kiai. Tadi kan dongeng roti, gula dek nyambungkeun tadi ya. Ka tukang roti teh nyieun roti dua macam. Di jerona roti nu hiji ieu tendenan mutiara. Di tendenan batu-batu mutiara jang paris kiai segede kieu. Nu hiji di jerona ieu mah ditendenan teh ngan sakadar ditendenan coklat doang. Eta mah jang Mang Saji Pendi nu kada itu lain kiai. Yes, beres. Musjun nyono rebua. Diumumkeun kan ke masyarakat nu kiai bagianana nu ieu nu lain kiai ieu. Aya jelema nu lain kiai kikiaian. Kikiaian dia make sorban make jubah sebab dibedakeun pasti jerona beda cakena ieu. Geus aing rek nyarupaan kiai lah. Anu lain nu kiai beneran lah nya mah geus teu pati butuh ieu mah ngalaksanakeun pangundang raja bae nya make baju biasa bae. Begitu datang ka lawang lantaran nu kiai mah make baju biasa atuh ka dieu bagian kiri. Anu tadi jawara teh eta kikiaian make jubah make udang-udang atuh ka bagian kiai. Bener dibagi roti. Kacekel kunyana. Ih, cak ada roti can asak ye. Sial cak jawara teh goblok juga teh naon ngejendul-jendul berarti teu sampurna cak ieu. Naon negara ngagorengna. Barang datang keluar teh kapanggih teh jeung nu kiai asli nu lain make kiai teh. Sia dibere. Mana tah? Tah ojol tah jang sia. Emang kudu can asak. Jendul-jendul tah. Mereka disebut. Barang datang keluar teh dibuka. Ku kabehan nu kiai mah mutiaraan. Cak jawara berarti nu ngajendul teh mutiara eta. Kunaon dibikeun ka batur tolol lain. Tah eta kos kitu. Anu tadi kiai asli mah tetep bae kiai. Anu lain kiai mah tetep bae sanajan di kiai-kiai ge KH Supendi EF atau lain mah lain bae. Tetep bae ge bagianna ge di akhirat atuh lain bae. Tetep coklat doang nya mah. Gecok nu kiai mah kiai bae.